rampung di tinangku cirengan simpuring saparatan jadi bangku hiburan. Sementawis etang-etang antos sering sedang dosna Ibu Jokowi di cirengan para penari di nadang dosna. Sementawis ngesina waktu ngantosna acara. Ayo ucap paribasa tampil kulem sonton-sonton. Aduh dinantos pada digarap kusim kuring disareng dengan dinantos di keluarga besar Likar Jaipong Putri Jaya Putri Barayai Alayan duh gu ucapan nana Wije Wangi Wije nonton sarang Wilije Baranyai Makelaran Dikawitannya bat Bismillahirrahmanirrahim. Jalindung abdi ka Allah nu kagungan sifat murah lan sifat asih. Hubungan seni budaya Sunda teh pancen urang sarerea ayo urang samiraksa nalar seni jeung budaya Banda Aceh dulu lestari tur abadi. Wiras moal aya nu langkung dicinta kana kesenian anak lintang ti bangsana sarangan. Dipapaistur dipapantes ieu basa teh ku kidalang. Wartabat hiji bangsa gumantung kana budayana, unseg budayana acak-acakan.
Geuna tos budaya oge milu aut-autan. Budaya jati diri bangsa aneka macam suku bangsa dibeungkeut ku Bhinneka Tunggal Ika. Seni Sunda, tradisi, NKRI harga mati. Kumaha atuh ieu gemblengna pagelaran langkungan seni jeung budaya urang tetep jaga silaturahmi manjangkeun cukang lantaran. Sumangga atuh urang sami-sami sakseni kamari gelantur kamotekaran baranyai ku saprakaca. Budak ngoni ngolah ieu pagelaran jerona kasenian. Ayo urang sami-sami ngadoa salamet anu nongton, salamet anu ditonton, salamet anu ngahibur, salamet anu dihibur. Sakali salamet tetap salamet. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Gusti nu maha suci nu da pangjian pangraksa ti abdi abdi seni sadaya sejak ngaguar titis waris raratan tinini aki ngebatkeun jalan katampian dongan hayang belanganti ngebatkeun jalan ka patahunan dongan hayang belanganti ngaruncang diri abdi sakewa padung dengan jeung usikna pangauban suwesi nu gelar di Tatar Sunda pun sapurasun ambit ampun paralun kahyang ini kaya Prabu Siliwangi gelar di Tatar Sunda mugia Gusti nyebarkeun wawangi atuh dipayeun sateacana acara hiburan di kawitan deui sateacana purugna maguprakna magelaran tipai senjasa sadu sateacana kenging pangbendu tumada sateacana kenging pangwada khususna utamina kasadaya keluarga besar Saiful Hajat pangaresep Baos Santa Bos Dagul Ibu Rosana Ibu Ros sakulawargi babilin ati sim kuring sareng ringan tikaut sumping nadugi kaya nareng senang ibu aya nukirang basa tatak titi dudugalan peryoga celogok belangong budi amprotan janggal gari hal dina basa kon kitu deui boh pilih nangarahkeun mana sadaya para sepuh tidak pasti sim kuring sareng ringan nyuhunkeun di hampunya atuh galih nanti eta Gusti jajah pidoa kasadaya ti keluarga besar Saiful Hajat sakulawargi mudah-mudahan Ibu hajatana kersana pun sepuh pangarsa Bos Dagurau Ibu Rosinga dina kalancaran oge kabarokahan kali nanti eta kasadai kedua mempelai anu kiwari ningsang karena alam rimbetan mugia sing dijantankeun keluarga anu sakinah mawadah oge waroh masing kalebet keluarga anu bahagia saja pinuati sadayana mudah-mudahan anjeun ayeuna duaan anu ngdegeun alam lalagasan kana alam rimbitan singkat sakadiri sakapeuri sabagja sakaboga mugia anjeun sing ngajaga
harmonisan rumah tangga anjen sing janten keluarga anu bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan di sana ya, mudah-mudahan ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
saking pundi nggih saking kendi jauh dijujuk agang di tiang rek Yusuf karena jadi lajeng nih agang atus akang matri tujuan kang akang matri aja mlayu nggih Aduh buyung kang Kang siapa kang di mana aduh kang di akang doanya jauh dijunjung anggang di tiang rek tiang kanu jadi laju guys tapi ditinggalkan kang bisa si akang atau menjaga nama dia sapu penting diajak rajo diajak aprak-aprakan kang gesuan Cisubu di PPT ditinggal kunkur sareka ulah gitu kang burung-burung papan jati hade goreng oge dulur akang serangan kang jauh ka setung kala jauh ka indung ka bapak ayeun akang hiji-hiji harapan ting botega ninggalkeun kang aduh kang yang belum kang gede menabawi tembalan kan jadi dulu kan bisi kumaha onam kang bisi aya mau ngamuk gajah mata jurik nu nyiliwur setan nu sumarwah kelong nu newok-newok bisi akang silaka bisi akang tuani kun bagian kuing nu penting akang ulah ninggalkeun ulang ngayuhan kuing atuh kang ngabobodo ngabebenjokeun rasi akang ayeuna akang geus jauh rek lumpat ka mana rek mangkat ka mana tibang akang kecil kang jauh moal teu burung disusul anggang moal teu burung diteang sanajan si akang rek lumpat ka lak-lakan jaga wah teu burung disusul kakak paling ka mana akang mangkatna kadinya kene sanajan jauh kaditu ber kadieu dieu kene kang ayo balat akang kabeh kapungakul bahaya banget kapung si akang mantri akang mantri
Ayo ayo dulur kurang hiburan. Ayah kang antosan kang antos akang hakang mampu. Ayah kang kukuran buat kang antos kang. Hey, oh, la 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 la, hey, hey.
sudah cinta teh nung cibun rasa enak ngagenclang tapucu kabelang dosa lawas nami pendek ku harapan dureng datang ku harapan dureng datang wancingan gering pun pareng orang banggang kasana mantang dititipkeun pak lamunan di benang kau penting dititipkeun kepucana kabentang kabentang Sallallahu